sarena itu imro'ah wa taksiri fi nafaqatiha sarang wa taksiri sarang ngurangan dina nafaqona imro'ah dibuktiha karena bentukna itu imro'ah wa tamuhi anhu ila ajma'i minha sarang ningali ainihi paningalina jauj ila ajmali kanu leuwih geulis min atibatan imro'ah aw iradan atawa ngabalir an hati imro'ah biwajhi kalawan wajana itu jauj fala junaha maka teu kunaon maka daya dosa alaihi maka duanana ayus liha menang ayus soliha menang ayus soliha yentah islah duanana bihi dinalapi eta tetep dinalapat ayus soliha idgham mutai ari ngaidgham gentah Pilasri dina sana pilsodi dina sod wa pikiroatin sarang dina hiji kiroat yusliha lapat yusliha min aslahat dina lapat aslah bainahuma antara dua nana sulhan kana islah sulhan kalawan islah mutlak bil qismi dina babagian wa nafaqati sareng nafaqah bi antatruka kalawan yen taninggalkeun itu imro'ah law kajawat syai'an kana hiji perkara tolaban karena nyupri li bapai subati karena tetep nangarejengan pain rodiyat maka lamun ridho itu simua bijalika kalawan itu suhbah kalawan itu taroka wa illa sarang lamun terido itu imro'ah pahala jawad maka wajib kasalaki aywa ayupiaha arientah pala jauji maka eta tetap wajib kasalaki ayupiaha arientah nohonan itu salaki haka itu imro'ah hakoha kana hakna imro'ah au yuparikoha atawa mirak itu jawad ka imro'ah wasuluhu sareng hari islah khairun eta leuwih alus minal firqati tibatan pisah wan nusuju sareng hari nusud minal firqati tibatan pisah wan nusuji sareng nusud wal iradi sareng ngabalir qala wasnandika subhanahu ta'ala bibayani ma dina ngajelaskeun perkara jubila anu ditarik-tarik alaihi kana marin sanu sapa manusia wa udirati sareng dihadirkeun al anfusu naon pirang-pirang diri asyuha kana koret syiddatal buhli tegasna banget koret ay jubila tegasna ditarik itu anfus alaihi kana itu suha pakana maka kaya itu anfus hadiratu eta hadirna itu suha
la tagibun goib beton itu anfus anu tina suha wal mana rimana annal mar'ata satumene wong wedok la taqadu oranana parak itu mar'ah tasmau babageran itu mar'ah binasi biha kalawan babagianana itu mar'ah min jaudiha tina salakina mar'ah warajulu sarang ari lalaki layakadu etan tedeket itu rajul yasmau babagiran alaiha kaita mar'ah binafsi kalawan dina rajul dijaba di mana-mana mikaresep itu rajul birohaka diana itu mar'ah wa intu sinu sarang lamun bagus marane kabeh usrotan nisahi kana ngarejenganana pirang-pirang awewe wakta taku sareng taku marane kabeh aljuro tegesna lacut alaina kaitu aljuro kana lacut alaina kaitu awewe fa inna Allah maka satune Allah kana Allah bima kalawan perkara ta'maluna numigawe marane kabeh khabiron eta khabiran dan waspada payujaji maka ngabalas Allah kabeh bi kalawan ma lantas tatimu anta ibu Allah pala hadirin sadayana hiji arek nepikeun ka iraha bae ge ngaran-ngaran pangkat awewe eta moal bisa ngaluhuran kana pangkat lalaki tapi min jihatil jinsi tina jihad jenis lain dina jihad afrod ya jihad kelompok jihad sakumpulan lamun afrod mah paladur sadayana aya kemungkinan awewe eta aya nu leuwih utama tibatan laki ya itu seperti ayeuna Abah Wahab jeung Siti Aisyah putri istri Kanjeng Rasul yakin muliaan kene Siti Aisyah ya terus Abah Wahab ayeuna jeung pamajikan Firaun Siti Asia yakin muliaan kena Siti Asia dari Siti Aisyah istri Rasul talaran hadis lagi sampai 4.000 hadis bahwa mah kadang-kadang teh hiji-hiji acan paling innamal a'malu bin niat segitu tah ya jadi eta min jihatil afrod mah ke aya nu leuwih muliaan awewe daripada laki ngan aya tina jihad kumpulan mah para hadirin sadayana keke ya lalaki eta leuwih muliaan tibatan awewe naon sebabna ari awewe mah ibadahna tina sabulan sakali ge kurang ya dikurangi ku head rata-rata anu masih keneh teu salatna bae ge mangasbeurnya aya saminggu aya genep poe kan wewe puasana kurang ya loba nu kurang lah makana dijelaskeun ku Imam Ghazali mah bahwa awewe nah kisotul ibadah kurang ibadah gitu. Nomor kedua paladur sadayana sifat awewe teh penyakit awewe hiji sok tara syukur kanu jadi salaki penyakit awewe rumah tangga babak belur salaki ngabelaan
majikan nyieun we salah salaki sakali misalkan pamemet nyandung jeung orang Cirangsan rejet eta kira-kira ya nang biayaan imahan ke segala macam kadang-kadang anggeus we paladur sadaya eueuh we jasa urang itu menjadi pamajikan ya karena pamemet ulah nyoba-nyobanya hiji we beakeun nah paladur sadaya dua tanya hiji naqisatul ibadah kadua kitu paladur sadayana sok tara kurang syukur kanu jadi salaki nomor katilu naqisatul akli kurang pemikiran anak ya kitu henteu berpikir jauh momen ya kadang-kadang paladur sadayana awewe ieu panyakitna karak boga masalah saeutik ge haju ngajakan geusan wae aing hirup jeung sia tiba baheula can nyorang manggi senang perubahan beak mau coba puguroba tadi teu boga anak jadi boga eta we ya kadang-kadang boga masalah mewek setem lalaki mah kumaha ye ayeuna keur boga masalah memecahkeun masalah boga anak teh ngeliet badung lalaki mah mikir kumaha ieu carana gitu aya awewe mah kadang-kadang mewek setem aya boga anak teh kiamat insyaallah mending paehkeun wae daripada kieu mah kitu awewe mah subah kosna paeh naon maot eta dianggapna leuwih ngeunah meureunna paladur sadaya ya itu tayana nu jadi pertanyaan ira simulaina Allah ngadamel awewe paladur sadayana saeutik Nabi Adam ieu paladur sadayana hirup di surga pul nya bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah pokona mah di surga ieu lah surga teh mah cekapik teh mah sawarge sasebeuna nya surga sawarge mas sasebeuna naon ge aya kamari geus dijelaskeun ku ieu baca we surat waqiah cauh ge nepikeun karuntuyanana kahandak wa talhim mandudin wajillim mamdudin ya paladur sadayana sararamna buah-buahan bisa diala bari sare bisa diala bari nangtung bisa diala bari diuk pengumuman pokokna mah buah-buahan hayang duren aya urang ayeuna mah hayang duren nang meuli 50.000 tiis deui bisa beuleuh ya Allahu akbar arek ngeunah-ngeunah pengumuman ada bubur Madura nya pas lapar beuteung moal centang ya bubur Madura aya di imah aseuh buburna tapi sebeuleuh eta eta ngaranna di dunya geus lapar geus naon geus hanas pokona mah pinapsueun paladur sadayana aya kunaon di imah rek di dahar kalakabas sebeuleuh di dunya di surga mah kitu kadaharan basi kopi basi ya Allah akbar tah pokona pohara lah di surga tuluy paladur sadayana Nabi Adam sesorangan di surga asbut hayang naon aya tapi sorangan airna deh pokona kieu lah paladur sadayana urang loba duit segala macam aya di imah tapi sorangan moal betah da cek kuring pamajikan eueuh anak eueuh ih kuring jadi di lamun eueuh santri teu betah nya sanajan santri aya gandeng tapi betah mah resep kana gandengna santri nya tangka gedang di buluman si goblok tangka rambutan di buluman bae apa tuh kusuma lodo resep balang beureuh ya jadi we asa sarpi bu nya jemplingin komo pengajian kieu mah ya pengajian malam rebo semangat atuh
nya takaar emang ngeuna gitu henteu. Kenapa mama? Karena aya pengajian atau aya pengajian bapak-bapak atau aya pengajian ibu-ibu atau jadi semangat bae. Ya, palatur sadayana aya santri atau ya arek Badung ke arek naon pokona aya santri atau we pokona mah itu kan memang aya sewot man tinggal arek kieu panjuk eueuh ai kieu geus panjukna eueuh sewot eta kemarin geus kejadian kitu deui wae bangsat kitu korek pake maraman hayam atuh kan pake nyiraman tangkal goblok kitu ya aduh sewot ayo carekan rak minum deui eta gayung ieu jadi carekan minum deui ke eueuh deui kabeh ya geus macam-macam lah makhluk Allah nya apa ya tah kana teu naon airna usul ka Gusti Allah Gusti abdi di surga fasilitas mahi luar biasa tapi Gusti sorangan mah kumaha nya oh batur mah paladur sadaya ulahudin sih ulahudin ke mana saya buka batur saya di bawah teh duda bawah sana duda ya oh duda gitu paladur sadaya oh Mang Muhammad nyumput sih jadul ya akhirnya Allahu Akbar paladur saya mental lah Gusti Allah itu akhirnya Gusti abdi cenah di surga yang ngeuna fasilitas mai segala macam mai tapi punten lamun teu boga batur mah Gusti nya itu wayahna ku Gusti abdi nyuhunkeun hayang rencang pikeun ngarencangan hirup di surga akhirna eta kahayang pamenta Nabi Adam alaihissalam pala hadirin sadayana dijabah kau dicabutlah tulang rusuk Nabi Adam anu kiri pangluhurna dicokot ya makanya bahasa hadisna kitu innal mar'ata khuliqa min dhal'in sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok bengkok itu tulang rusuk anu bengkok maka si awal yang bengkok wae Pak nya aya kiai anu ceramah nyebutkeun si bengkok wae makanya lamun di dunia paladur sadayana eueuh si bengkok bener teh makanya gara-gara ya si bengkok rame bawah rame orang alhamdulillah komo orang Cijerai mah tadi rame main bola lamun si bengkok main rame cikira kamarana teh jelema orang geus ngaji johor main bola PA kan rame wae si bengkok bola hah teh kumaha we antepkeun si bengkok ieu ya subah paladur sadaya seuri masbur Hepan kieu masbur lamun urang mah hajat lamun hajat ye hajat ieu lamun ngawinkeun anak urang mah teu kudu serem-serem kan ngariung manggil ustad ngariung salamatan beres pan aya si bengkok mah tukang rias tenda mah make hadroh apaan tuh si bengkok tah pangetan ngomong nyunatan ka ngomong hah nanti lidinnya gara-gara si bengkok kan subah oh jadi eta aku si bengkok mah rame mah bener tuh urang mepat lalaki mah biasa wae kan terus kudu lieur-lieur naon sih kaundangan gitu lemur ieu paling 20.000 ya dari situ ya hariung beres selamat memang gitu kuduna sebenarnya mah eta heupan ayeuna paladur sadayana nu aya
anu diseremkeun aya anu nepikeun paladur saena eta ngahajatkeun anak kuat saef 250 juta tuh kuring boga ngakawanna nya kamari eta tenda tek-tek bengek saef 150 juta ceuk ieu kumaha aing lieur kena kudu boga duit sakitu arek ngawinkeun anak rada lieur kana sirah dah kumaha we hajuna mah arek nempe jeung ulang tahun we hajat ceuk ieu pan lumayan teh make modal makanya nyunatan si atau kamari kitu pemain ngajak nempe jeung ulang tahun kitu nu ngamodalan budak jadi amplopna ka ulah politik wae kieu mah makanya di dia diumumkeun dak sabeusingan kawin nempe we jeung ulang tahun nah budak tapi nama mas baundak lain eta nya tak engkeun lah ulang-ulang galak-galak teh maka ieu engke wain khopat ieu paladur saya kelarina kana nusuj ya jadi memang lahiriah we mah kos kitu Pak nya ulah sok galak-galak teuing kana jadi pamajikan sebab khuliqa min doin memang tabiatna kos kitu urang kudu bisa ngaigelanana nya ulah sok hayang ditekanan hak urang kadang-kadang orang teu memenuhi nya teu nekanan kanu jadi hak jika ari urang mah hayang ditekanan hak urang mah ku pamajikan sementara pamajikan urang can sapenuhna kadang-kadang bener teh da tadi teh si doin eta mah nya paladur sarean maka Rasul isara innal mar'ata khuliqat min doin fa'ausu bin nisa'i khairan maka berikan wasiat terhadap perempuan itu dengan kebaikan artina ya pausu bin nisa'i khairan tinggalina ukudujen ya dina kitab ukudujen pausu bin nisa'i khairan itu paladur saya didik pamajikan urang kalawan pendidikan agama masukkan paham agama kan gara running sama dapur ya bere pendidikan agama benar tak? Jadi punten lamun ayeuna aya awewe arek ngaji dan mulai dicarang titah urang poje-poje urang teu ngadidik ngaji di mansum ngaji ngadupa bagus-bagus pakaian unggul beunangan henteu calang ya lamun awewe arek ngaji ka anjeun titah hop wae paladur sareana puji-puji di pagahan henteu kurang di ngaji dicara akhirnya pantes buka pamajikan ngadak bae ge nya atuh sanajan ayeuna naon paladur saya kitu teu daekeun bebeunang ge sugan aya sering mah satu astasna batu dikecerakan cai dilila aya bae dah aya wae asarna eta ngaji bener teu nya subhan ieu mah urang dididik henteu naon ngaji dicara nya sebab ari awe mah lahiriana kos kitu bengkok maka sok urang masuk bere masukan nah masukan agama nasihat mun bisa mamoman namun bisa memagahana ngaji sapina jeung urang kieu ya ngaji memeh dipake ku urang pentingnya malam Jumat ngaji heula mi ukul ujen kitu bismillahirrahmanirrahim buka coret kitu mah teu bisa nyoret teh curat coret we aduh serem apa ya eta bah lamun dibuka kitab jang perawewean ukudujen jang akhlak jang paragi rumah tangga ningkat deui ka qurratu uyun nepikeun ka cara-cara kitu ge aya Pak hebatna Islam ulah main gaprek bae teu meunang eta ceuk Rasul teu meunang urang arek ngaji mah pamajikan seperti ngaji mana binatang embe lamun arek ngaji mah henteu dicabakan heula eta di ambuan memekna gitu langsung taekan deh
Ulah kesempe sabur. La ilaha illallah. Aya aturan mainna, paladur sadayana, aya aturan mainna. Ya. Maka didiklah awewe kalawan pendidikan agama. Ajarkeun ayeuna naon ngaranna tentang masalah haid, ajarkeun tentang masalah nifas, ajarkeun tata cara wudu sing bener. Mun bisa mah contohan urang wuduna. Tingalikeun heula sakali mah eta wudu pamajikan urang. Dan Mang Dadan aya deui urang. Pantes aya rokok. Ya. Subah ajarkeun. Ajarkeun. Naon sebabna? Punten. Wajibna merena napaka jeung wajibna ngadidik sarua. Karos teh. Ayeuna urang mere napaka wajib teu? Wajib. Tang ngadidik wajib. Maka paladur saya pun urang ge. Lamun jang napaka mah anu jadi anak pamajikan teh satakar kebek Pak. Hulu dijieun butut dijieun hulu kecuali kuring modelan. Santai we usahana ieu mah ngaji usaha. Tapi sugan kudu capek henteu. Tinggal telepon we. Nya mampu ngaji. Tik geus dik kirim potongan gitu mah kitu mah tapi wapi laduni eta. Itu ngomong ngaji mah bisa wae cara cai jadi duit. Atuh naon we sia mah. Subhan alhamdulillah aman boga pemesanan di mana. Muia aku cing sampai 25 dus eta. Loba nu teu kajawab. Keur mikiran carana rek meuli naon ngaranna presan mesin jadi. Ngajua saha we santri hiji rek ngajua sulbah atuh ge. Sudah gede cenah. Tuh harga paragi ngepres eta hargana kamari mutolaah kitab Shopee. Ya, hargana paling murah 24 juta jadi pres muter seorang kan nyo cangkel gitu-gitu keun eta. Ya. Tah, paladur sabalik deui ngaco rasa gede. Cicing sapo haseuri. Si Epo senang wae nya pokoknya serius. Tah, paladur sadayana. Jadi kieu ya, urang mah sok kieu, usaha satakar kembang. Ngomongna jang naon? Jang maraban anak pamajikan. Aya nu ka Jakarta mode Mang Asbur, karena ketemu deui kan? Dagang roti kuat ka mana-mana. Bener teu? Emang ieu mah ya naon? Sahib le. Hah? Oh, atuh teh mah kasadeng utana balik deui ka bulu berjamaah. Mas mah kuat di Ciluwer. Demi anak istri kan? Pamemet ngomotong. Wah, pokon mah teu pandang hujan teu parang demi anak pamajikan. Rela berkorban. Kadang-kadang nyawa jadi taruhan. Ye, bener. Coba nu gawe di hotel-hotel apa? Kuring maningal dina geloan. Gusti lamun ragam. Ya? Bener teu? Coba eta nu kuring naik tangga kalapa. Subhan. Hadena cek ieu teh aing teh ditakdirkeun ku Allah jadi kulit tukang naik ka tangga kalapa. Lamun jadi kitu moman. Subhan. Makana syukur moman. Lamun urang di pos makana aya dunia mah ningalina kan leutik kan handepan bae. Nya, lamun urang ayeuna misalkan jadi supir, hadena aing teh dijadikeun kenek. Nya, lamun urang jadi kenek beneran. Hadena aing teh dijadikeun tukang tambal ban. Kudu kitu Mas. Jadi selalu bersyukur. Karos teh. Ya, ulah ningali kaluhur. Eta manguna saja eta mah ieu gitu. Subhanallah. Paladur sadaya. Masa ya Mas oge. Aing mah alhamdulillah cuma suatu berangkat isuk balik sore itu bisa kene sardi mah. Ninggang batu mah kudu ka Jakarta usah. Magreb yang taiman geus somplak eta. Nya alhamdulillah cek Mas aing mah penting aya kana di imah. Subhan. Tah ieu kitu Pak.
urang ngabelaan anak pamajikan kos kitu. Tak ieu ngadidik sebenarnya mah kudu kos kitu Mas Abud. Mas Bud. Ngadidik kudu kos kitu urang beakna. Pan urang macam kitu. Bener tak? Maka pantas kadang-kadang pamajikan urang mangkrak naon anak urang mangkrak pantas. Nah sebabna kurang dibere paham agama. Lu baterai kaya materialistis pan awewe mah kadang-kadang sifatna ai keur boga beda, keur teu boga beda. Bener teu? Keur boga loba teuing kaya. Awewe mah banyak kita buku ieu barang aya keneh, meuli deui si gebeleg mah. Ye. Buku baju aya keneh 7 di lemari. Nya eta anu lawarkeun ngeuridit basi teh. Teu bisa dicara. Si beko. Eta teh aya cacat pamajikan kuring kitu. Pamajikan kiai eta. Kumaha bapak-bapak meuli parah. Dicatat kumaha Mas? Duit kami cenah bayar kami. Si urang ini jawabna. Bener tak? Pemajikan saya gitu tuh kok. La ilaha. Panci aya keneh, 3 keneh ngagantung di dapur. Kadang-kadang aya tukang panci, atuh ngahutang deui sia tah mah. Ha Mas Pur, nutup kudu dibeli. Cuk urang mah. Dicarakan galakan manehna mah. Ya, pancena serep. Atuh bayangkeun, kuring masuk bingung ka awewe. Sok bingung, mau keur curhat we. Nya. Atuh ceuk ieu pan lamun ulang tahun meuli sendok teh 12 porsi ya. Geus pake beakeun ke ulang tahun meuli deui. Mungkin jam ke ulang tahun, cenah ke ulang tahun. Ulang tahun ieu jam engke. Masyaallah, lieur jadi nang mana. Lamun dipake ngada. Pan jadi lieur, ieu prinsipna beakeun we aya nu aya geus pake. Motor dinyanya amat lah, geus pokona bebeskeun yang ibadah mah. Ya motor rusakan ini segala macam tendernya motornya net ya pakai siksa ya rusak meuli deui loba ieu teu kabari ngahutang atuh loba hutang kan menurut subhan da ieu boga duit 600.000 geuna motor mah bener tak? Yang teka bayar berekeun. Make 2 bulan 3 bulan teka bayar 600.000 DP. Berekeun cokot kopae. Utang deui. Allahu Akbar. Ya. Tah eta. Anu padahal peladirin sadayana. Jadi gitunya urang ngadidik teh sing tigin sing bener ape lurus pamajikan urang ape bener nya ieu anu dididiki kadang-kadang aya ngacona keneh komo lamun teu diweukeun kana agama reject jadi bener teu mah heuh masuk ngaji ge ngalawan keneh ka pamajikan ka salakina tah ieu mah pamajikan teh geus rada asup didikan ieu mah ye judulna geus rada ngarti kana agama. Kumaha ayeuna lamun aya awewe manehanana sieun nusus. Sieun ngabalieur kanu jadi salaki rumasa manehanana. Nya sieun migawe salah kanu jadi salaki. Da geus aya pendidikan agama. Maka di dieu dijawab wa in khofat imra'atun ya subhana bab istigol ya namun alfiatnya mah bab istigol. Jadi di mana-mana ayat kalimat isim kemudian kapihlan kulapan in maka di kalimat isim tersebut wajib nakdirkeun kalimat fi'il. Jadi nu kaduana khofat paladur sadayana eta muatan kana lapan imra'atun. Ya jadi takdirna
wa in imra'atun khofat ay wa in khofat imra'atun karak nu kadua khofat tegesna watanda lamun sieun saha awewe nya makana di dieu tafsiranana marfu'un bi fi'lin yufassiruhu nya yufassiru anu nafsiran ieu kana eta lafaz imra'atun ta anu nafsirana adalah lafaz khofat dirtingna bapak-bapak kali ini nya eta mah kudu ngajalan Muhammad bagian santri geureun jadi wa in khofat imra'atun lamun sieun saha awewe khofat tegasna sieun tawaqat ya khofat dia adalah tawaqat tiba bahasa urangna ngalaksanakeun min baliha kasalakina nusujan ka nusuj jadi boga perasaan sieun si awewe teh nusud kan jadi salaki naon si ari nusud teh pala dosa ngalawan taropuan kumuluhur gumede eta awewe ku sebab gumede teh aya memang aya elat pala dosa hiji gumede ku sebab salakina tara ngahesa kanu jadi pamajikan molor di pos ronda we pan sewot eta pamajikan Mas Bur pamajikan dia boga kahayang Mas Bur eta dikitukeun mah teuleun kan aya na YouTube musuh kami gahayang diuseup cenah ya jadi punten jadi urang ai saminggu sakali mah tobing kudu kikituan di pamajikan sasibuk-sibukna ge Mas Bur dagang roti malam Jumat mah Bali ulah useup wae subhannya manehna ge bogaeun nafsu bahkan awewe mah nafsuna 9 aya urang mah hiji pala dosa man gentakan na aya lalaki mah gede mimiti hungkuh gagah geus we beres kulapes we eta lalaki makana aya nini diperkosa ku tujuan mewek bah naon hayang deui cenah Allahu Akbar baca deh dina Nasul Ibad maqalah 8 ya di antara anu moal seubeuh-seubeuh teh moal wareg-wareg teh awewe ti lalaki awewe ti lalaki sebab ai awewe mah dibaca ku kuring sarana horenganan manehna mah di mana-mana geus ngalayanan hiji ge sanggupeun deui dalam beberapa menit sanggupeun deui ngalayanan deui awewe 10 menit bejeng-jengras deui coba Mas Bur geus kikituan jeung pamajikan 10 menit pahayang deui bengek Mas Bur nya kali santrinya legeng ieu bagus subhanallah ya tah hiji ya orang baca tafsir namanya bitarki mudojiatiha karena eta lalaki teh tara nyarea nomor katua wa taksiri pinapaqatiha kurang dina napakan hepan namun kurang mere napakah kanu jadi pamajikan kurang bae kira-kira bae deh ngaranna nusud beta kebutuhan 50.000 ai mere 20.000 kira-kira tuh pamai kena naon beas 10.000 teri 5.000 terasi 2.000 absen cetak bener tak ya kurang baik lamun kurang baik kira-kira nyuruh cisma itu sebut tamu nah iya karena nusud ya tak awalnya sieun gitu sieun kos gitu ayeuna geus soleh mah gitu tah tilu nya libugdiha karena sewotna eta awewe nomor ka tilu wa tamuhi ainihi ila azmali anha nomor ka tilu nya ku sebab boga salaki rada balik
Depan ayat tipe salah kira ada balik mau kan? Ya. Apa ada balik tuh bah? Tekau ningali awewe ada heran nih. Hah? Begitu bah. Apa? Ya, kuring sok bingung model api Haji Rijal Aden eta lamun nanya awewe jadi bae eta buka pelet naon we eta ye api mah geus 17 kali kawin bae eta 17 anakna eta nu resmi nu kanyawan ye eta aya 7 ngan nu resmi 7 deui cenah jadi 14 pan ngalieurkeun kitu eta nya subhanallah nanya orang pan Haji Pami Malik Nuraya nya pan dikeun nyandung cek Haji Pami teh oke aing nyandung asa aing kawinkeun jeung janda bengsrat nyaho janda bengsrat pun janda bengsrat teh can dikitukeun ge geus kaburu pepegatan manten artina cari parawan geus kaburu oke cek abdi teh amun aya saburu kawin cenah meunang di pura sede nikah ngajakan orang musab ieu cenah ka ditu sugan teh bener teh kuseur paringanan kawin teh eta Mang Maman Mang Aceh torojo ya torojo kana ditu musab cenah musab paring musab naon bu eta Mang musab mana Gusti ya Allah bisa wae ya jadi mana anak eta si salakina teh memang balai paladur sadayana ya gitu maka cek Allah Subhanahu wa taala wa in hofat imra'atun hofat aya tawaqat min balihas tegasna nibakeun tina salakina kana nganusuz atawa manehanana ngabalieur nya pala junaha alaihi ma ayusliha maka teu dosa eta silih islahkeun kitu silih islahkeun bainahuma sulhan antara dua nana eta naon kalawan islahkeun artina musyawarah mentang naon mentang pura Pak ayeuna mah islah deh bapak ayeuna loba kurang napakah loba ayeuna kadang-kadang bapak rada balik di Jakarta 2 bulan sekali beusi neng ngalawan ka bapak hampuranya nengnya atuh bapak ge lumasak nya loba kurang teh islah bang nya puji-puji kudu bapak hayang ngamayan tapi kumaha tuh maksud hati memeluk gunung apa daya gunungna jauh lah ese Mazmur siapa sih seorang suami yang tidak ingin membahagiakan anak dan istri gak ada tapi kumaha orang kamapun sakitu benar pun nah cek pamajikan nu soleh teh